Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya sadayana wilujeng wayaki kumaha damang. Balik deui kana cerita Sunda urang nu nyarita Anjeun Tibra. Dina danget ieu abdi gaduh requestan ti salah sawios guru Atibian Padalarang. Anjeunna ieu pengalaman pribadinya cerita pondok anu mana caritana bade di lumangsungkeun bade dicaritakeun ku Kang Jejen. Kumaha Kang Jejen damang? Alhamdulillah. Aku. Anu mana ieu teh Kang Jejen, orang mana Kang Jejen teh? Alhamdulillah abi orang Bogor, orang Bogor. Orang Bogor, matak punten bisa di imah paralun dimaklum. Bahasana rada kumaha nya? Ada kasar. Mohon Bogorna panginten Bogor Baratna ya. Bogor Barat. Mohon. Nya sok sadiakeun camilan anu seueur, sariakeun caina oge tong hilap suruput kopina wilujeng nyakseni.